pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau pada kenyangkong kana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Kaca tuh di jalana atuh dekwe Aki Musani paralak be Aki Musani teh ngadong dodongeng yen manehna teh keur meluluh hiji jalma nu ngaran Mursan. Anu cenah ceuk katerangan bisa jadi mangona teh dileles. Oge ciri-cirina ku Aki Musani didongengkeun nyaeta daun celina anu lebah katuhuna rawing sarta manehna ngabogaan ali mata pirus burat emas. Kukituna susuganan kisahudi wawuh atawa nyaho ka manehna. Tapi cenah ceuk katerangan Andi tadi abahna oge rawing ceuli sabeula. Tapi duka bener bapana Andi teh memang anu keur dipaluruh atawa ngan ukur kebenaran be sarua cacatna dina ceuli. Kapan bapana Andi mangarana teh Rais. Upami cirina sapertos kitu mah memang leres panginten anu nuju dipaluruh teh abahna Jang Andi. Namun anjeunna mah da urang sanes orang dieu. Kitu tah upami teu lepat mah urang Cirebon katawisna tina nyariosna mah kadienakeun we tiasa bentes nyarios Sundana teh da. Oge deui abahna Jang Andi mah jenenganna Rais sanes mulusan. Ceuk kisahudi nyaritana bari semu krung siga anu keur aya nu diinget-inget. Da memang bener eta teh di Cirebon ari maca virusna aya keneh cenah mah aya di Andi. Sumuhun Aki ceuk Andi bari kusiwa ngaluarkeun kanyut kundangna. Song ali virus teh tinggal ti bapana teh diasongkeun ka Aki Musani. Bari hatena mah kaget naha bapana teh. Naonna Aki Musani? Teteh bener abahna Andi teh Ki Mursan. Sora Aki Musani ngadadak ngageter semu dareuda sarta panonna salindakna. Apa mah kapalingan ali kana barang bobonggaan sorangan mah sanajan geus lawas oge. Andi tetela hidup teh. Aki Musani mulai nuluykeun deui nyaritana bari ngaragamang kana tak-tak Andi. Sora meh teu kebat kaburu aya nu nyelek dina ti koro. Sideung cipanonna geus teu kaampeuh murubut teu bisa dibendung deui. Sanes pernah naon kitu Bapak Kaki Mursan Ki Rais teh disahudi nanyakeun. Manehna teh Aki Musani geus teu kuat ngaluarkeun sora ukur awakna teu tembong ngagibrig nahan piceurikeun anu geus mimiti kadenge inghakna. Leungeunna beuki pageuh nyepeng tak-tak Andi. Kabeh nu aya di dinya ngarasa kagugu pamajid anu milu nganyaksian oge cipanonna geus mimiti ngalembere. Pok deui Aki Musani nuluykeun nyarita. Manehna teh anak urang ngan hiji-hijina. Aki Andi tetep tatap pasini deui jawab-jawab gablug bae manehna tok Aki Musani. Lantaran masalah deui yen Aki Musani teh Aki tegasna pribadi. Keur mah naon-naon anu dicaritakeun ku Aki Musani teh sakitu gentrena. Turug-turug manehna teh ras inget kana dongeng bapana baheula cenah karuhuna teh ayana di Cirebon. Andi deudeuh Andi
paingan kita jojonya jojo duduk da gening hidup teh itu aki sorangan aki musani males ngarang kanis selak panona nyakcakan komo andi mah nepi ka murubut pantaran manehna mah terus ngakukuk keras inget kanu jadi bapana nu geus teh heula ninggalkeun atuh aki musani teu kurang-kurang ngarasa kagagasna rasas kanu jadi anak anu ayeuna kabuktian ngan kalingarana satangan rai bae diri anakna nembongan bari beungeut malah main pinuh ka bunga paingan bangsa kungsi kaimpikeun muresan teh pernah naetah neangan si oreng sasatna we jadi marga lantaran pikeun dipanggihkeun jeung incuna pribadi sanggeus kaayaan rada cenghar pok baik kisah Hudi nyarita kumaha jeung di mana mimitina wawuh nepi ka jadi sesobatan jeung Kirais alias Muresan nganu cenah mimitina wawuh teh waktu sok dagang bako bebarengan di pasar leles ngan sanggeus indungna andi maot usaha dagangna bakona teh nyirorot lantaran modalna beak dipake tatamba jenat indungna andi anu satuluy nama Kirais teh jadi dagang daun kawung nembe kaemu tanah yeuna mah paingan aya sababaraha urang bandar bako upami nyalukan jenatna Kirais teh sok nibatna teh sansang panginten sebatana teh disingkat nanti mulanasan kisah Hudi mungkas caritanana teu mustahil kisah Hudi manehna ngarobah ngaran jadi Rais teh meureun bisi aya nu nyusul-nyusul lantaran geus puguh manehna insah ti imah sasatna mah akibat kabur salah paham deuh mustahil kisah Hudi manehna ngarobah ngaran Kirais teh meureun bisi aya nu nyusul-nyusul lantaran geus puguh manehna teh incahna teh ti imah sasatna mah kabur akibat salah paham tema aki musani bari barabat teh nyaritakeun naon-naon anu jadi sabab Ki Muresan ninggalkeun nu jadi bapana pamirsa teh dicatur kumaha carana nu sosonoan ngan anu teh pela dina peuting eta andi teh teu jadi nepungan yeuis ukur menta panglepikeun beja we ka biira yen manehna aya halangan penting atuh anu saterusna peuting eta kene andi milu ka Tamak Baya pasti lupa majid peuting-peuting inditna oge lantaran aki musani sakitu dipaksa-paksa supaya monok di Cipancar oge luput teu daekeun basana teh moang ka si Medi incu kukutna cunglik di imah sorangan caturkeun andi meunang saminggu di Tamak Baya poe kadalapan geus aya deui di Cipancar inditna ti Tamak Baya mah jeung pamajid ngan dileles papisahan lantaran pamajid teh langsung ka Cicapar ngagunakeun jalan gede dek ulin heula cenah kadayeuh kakare oge sapoe andi ayana di Cipancar harita teh kakara oge leupas Wanji Isa andi keur lalangkarakan di inggona hatena mah geus kumejot hayang nepungan yeuis mantang tu ayeuna mah moal kasampak di imah Mang Amir lantaran tadi papadonan heula samemena atuh tadi beurangna andi teu kungsi ngebejaan heula da nyaeta ari ngalantau beurang mah elaeun ku Pak Haji Sobana nah tu sobat andi keur nimang-nimang kumaha carana papanggih jeung bebene hate nah ini entong kadenge geblik-geblik sada nu lumpat di buruan saterusna disusul ku kaketrok kana panto balik gegeroan ka kisah Hudi sadana mah sora Adria teu tang kede andi koreat sarta muru lawang panto mah meh bareng jeung kisah Hudi nu norojo ti nggona ari breh teh panto dibuka teh pela Adria balik kok bae hari weus-weus cenah deukeut kandang muning loba jalma ting laliud kawas anu deuk ngalakukeun goreng sarta sidik lain urang Cipancar puguh we bo andi bo kisah Hudi lain deui ngaranjugna
sarta teu loba ditatanya sanggeus papatah kabiena sangkan tutulak gap Andi kana haur koneng atuh Ki Saudi sarua dirikat ngaguliwel ngarawel bedog silenyapna anu ngagantel dina bilik nggon. Geus kitu mah plecet bae Andi jeung Ki Saudi lumpat nuturkeun Adria. Sauk kaburuan geus nyampak Pak Haji Cepdana jeung Mang Amir sarta sababaraha urang tetanggana nu dareukeut bari geus sagedeg sabedog-sabedogna. Tah geuning kebeneran yang Andi aji sobana nyarita bari semunga rewas-was. Sanajan ada ngebrekeun ku kasieun tapi teu burung beungeut ngadadak marah mah ku kitu nama jadi gede hate. Caralik we heula sadayana di dieu. Andi nyarita nu keur ngariung sarta teu nunggu jawaban corelat bae muru ka jalan setapak anu berasna ka sawah. Sarta kenca katuweuna jalan teh di adegan kanang muning bogana Pak Haji Sobana. Ari bre teh ayana ting laluiud dibilang jantulna mah aya kana 7 urang. Kawasna bae ting laliud oge geus apaleun ka Andi ku kitu nama. Sanajan bari rada nyumput ari tapi ari panon-panon mah teu leupas ditenan jalan satapak. Nyaeta bisi aya anu lahalo kadinya ari bre. Aya nu ngarongeap sanajan peuting tapi bentang-bentang mah baranang katambah bulan sapasi anu matak awas kana dedeleueun. Ani saurang ngaharewas ka batur-baturna keun antep sina degot heula bari ngagaramang kana bedogna montong ngaharewasan ku kaula kalengi deuleu ani ngagarawo kembali plesat manehna muru sret nyebut haur koning ati belah cang tina lebah cangkengna lantaran ku manehna geus kajudi yen lawan-lawan teh bakal ngagunakeun bedog-bedogna. Cacak bedaran si butuh kita euy. Jeung saurang luncat bari nyebetkeun bedogna. Bareng jeung sejena nuturkeun bari nyebetkeun bedog-bedogna tingaliu ting barasat matak paur. Hah, coba we deuleu ari bisa mah ceuk Andi bari sakila. Ngawangun gerakan londok maliwarni tang tang. Bedog diaradu jeung pada batuna duh. Aya opat sirah anu kabeunang ku leungeun buntung disusul ku ulu singgaro waktu sirahna karasa asa bejal. Montong loba lelewa si ahli. Sok nu saurang bari nyebetkeun bedogna. Plos. Bedog teh nganca angin lantaran Andi geus ngawangun gerakan engkang-engkang. Plos plos bedog nu sajena sarua ukurnya betan angin tinghariu. Tepuguh teu beda tina ti anu keur ngagebahana hayang. Hiu. Tujuh bedog nyampeuh. Deui sakali ieu gerakan patarenggang tapi opat madhab diusi kabeh. Taksiran ku manehna geus kapikir yen pikeun ngalawan anu kacidalingasna sarta pinuh gerak tipu dina narajangna. Teu kudu paburincai sarta jarak antarana ngan saukur sapanjang bedog nu di palarasangkan ieu teh bisa ngahanca sasaran lawan tumaninah moal bentrok jeung baturna sorangan. Tapi Andi cukup surti manehna ketak loncat ke belah kenca bari mancokeun leungeun buntungna sedeng haur konengna terus ngubeng di luhur dina gerakan tuluy wajib. Cerak bedog nu di belah kenca beunang papagu leungeun buntung tang. Bedog-bedog nu aya di hareup sarta di katuheuna beunang dihancak ku haur koneng. Cilek malik 80 derajat. Rob nu narajang nyampeuk meh barang datangna jorelat Andi ka kenca. Prang, bedog lawan dihancak ku gerakan cacar bolang hiu ku Andi karasa aya nu angin nun nebak kana punduh. Geus teu kudu disangsikeun deui yen aya nu narajang ngabongohan. Ku kituna corelat Andi ka kenca dina gerakan pangalami ka tukang lawan-lawana. Nu tadi dihancak ku gerakan cacar bolang. Teu salah leuwih lo bedog anu rek ngabongohan teh nyam
sarta saterusna nyuruntul nyepos lantaran sasarana jadi leungit. Pogo we Andi ngaranjuk nama babaturan keneh anu tadi dihancaan ku gerakan secar bolang. Ku kituna ngegentak kabehna ngagarajeng ka tukang malah anu saurang mah nepi ka lupuk cilaka oge pikeun Andi anu harita nguliwet kalebadinya dina gerakan pangamui lantaran anu ngalupuk teh ngadon karumpak ku Andi nuantukna Andi ngkedebut labu. Wah ayeuna mah si Andi saurang pernahna rada angga ngegorok bari srak nyebut peso balati sarta teu anta parahdi belawar be dilampageun ka Andi kaayana anu harita keur ngajongkeng. Andi ngadadak aya suara anu ngajelit barang disusul ku cirimna ngeplesak ka tukangeun Andi. Pogo we ari cam teh peso balati ngahancak ka manehanana. Pamiarsa si horeng eta teh hiji awewe ngajerit bari rumpuy kigireun Andi pisan bari badana borboran ku getih. Lain bae Andi anu ngarasa kaget teh tapi leuwih-leuwih nu ngalebageun peso belati oge nu taya lian ti karna barang brek mireung awewe nu keur ngajarongkeng awewe nu keur ngajongkeng bari ngalaikeun getih tina walikat sedengkeun peso balati teh mah geus keneh nancep masih keneh nancep. Itar dua sora bareng keluar sora Andi jeung sora karna nu ngabarengan masih banget anu pinungan nu kaget. Mun Andi sanggeus ngagulinjal teh terus mulu kanu keur ngajongkeng saya nyita sia sedengkeun karna mah kentak mundur sabaraha lengkah bali panon mah terus mureleng ka nyita sia nu harita keur disangkeh ku Andi. Itar Andi lain deui ngahasna sarta teu asah sali cedu de peso belati dicabut. Kang Andi ya aduh nyetar sia ngaregung bari peureum sedeng cipanonna terus merebay ngabaseuhan beungeutna sarta untuna teh kakareket kawasna bae nahan nyeri lawan-lawan Andi nu sejenna nu tayalan ti bawi kapa si Dorji Dalimin Pajagra Ki Badra sarta Jang Husen puguh we asa di bere kesempatan barang mireung Andi asat ke katunggulkeun ngagugulung nu tatu anu teu anta parah deui sabrot bae genepanana narajang nuluykeun hanca jadi rokaya sigana Andi balang tapi kanyataana mah estu carincing naker sanajan harita keur nyangkeh nyitar sia sakilat peso balati nu masih lamokot ku getih teh dibelawakeun ka gigir lantaran kumanehna kareret karena oge pipilueun sarta ngolebat ka lebah katuheunana barang jeung ngepleusuna peso balati persis ka pelebah karena haur koneng ge geus aya dina panyakal sarta langsung dipake mapa bedog-bedogna nu ting haliuk deuk ngacak-ngacak badana prang sekaligus bedog-bedog teh ditakis ku haur koneng anu terus nyerepet dihanapi gerakan cacar bolang. Pogo we tumrapna kalawan-lawanna lain deui ting raranjugna mireung kahebatan Andi sok sanajan manehna bari tetep tepak leku ku kituna kabeh oge teh anu teu titing jaraweul ka tukang pikeun nyalametkeun suku-sukuna tina babadan haur koneng. Geus puguh karna mah tadi oge ngagentak ngejatingkan peso balati nu nyewuk ka manehna bisa bae senjata makan tuan. Wayahna Itar kantos sakedap Andi nya nyaritana liri ke nyitar sia disangke kuleungeun katuhuna bari haur konengna mah teu leupas tina panyakalna sedeng leungeun buntungna manjol dihareupeun ngajaga bisi aya lawan anu deuk narajang deui coya nyitar sia dibawa ka sisi heug di sisi sina nyarane kana kamalir geus kitu ceang manehna luncat deui ka tengah sedang lawan-lawan hiji oge taya nu teu ngarasa paur kumamalana urut bieu oge waktu deuk di babad bincurang masih nyapan karena atuh kalaka ngajengjian bakuna mah ngarasa era ku nyitar sia goreng-goreng oge kasebutna pamajikan keur mah tara diteang-teang acan sasatna dilujurkeun
dikungkung tadi awur dicangsang tadi para banteng sanya na turug-turug ayeuna gawe manehna sorangan karena nyulucud teuing karena teu kapalang jadi nu burung teh Andika saneng-neneng ame gawe kamaksiatan inget ka pamajikan hayo ayeuna kakak dibawa kana lampah jahatnya sing atuh Andika teh sing aya euy-euy Andika teh mah salawasa ngora mah jag-jag belejag salawasa karena andi nu harita juga bari malangkeun awal konengna hareupeun dada manehna terus ngawawaleh karena nu disangkana mah Tarsiah teh dibawa ku manehna taksiran sanggeusna ditepungan ka lemur ujung terus ku manehna dibawa ka Cipancar nu bawa maksud teh tangtu dek dibawa ngalakukeun kajahatan babadog rampung seperti biasana mau bari jeung mireung jeung Husein katut pajaga sata Badra geus tagbe dina hatena yen saja badeuk ngabangsa teh tangtu aya maksud nu teu hade ka Haji Sobana bari ari rasa kagetna mah geus lain caturkeun na jeung Husein teh ayeuna beut ngomplot di ngahiji jeung karna kumaha Andi dedengan teh sita digubuk ku dewek tergableg ka era sia silaing teh Andi cing silaing mengpun carang ku ayakan dasar silaing mah anu kulit beungeut pintar puguh oge nya capek mah Andi da moal disebut ngaheroan pamajikan baturnya gerah hampek gerah mungkir ngarah naon pangnasi itar ku silaing digubuk ka dieu ari lain deuk diheroan mah ku silaing coba gara jawab Andi karena kalah kamarikeun panyangkana manehna teh itar sia pangna ayeuna aya di Cipancar tangtu dibawa ku Andi kumaha alah nah sia teh karena yang bener sia mah manusia nu geus ruksak lahir batin pinter sia malikeun abong biwir teh diwengku letah tetulangan deuk nempakeun geuleuh sia teh kai Andi barang ngadenge ucap-ucapan karena lain deui amarana nu nyangkana karena nepakeun geuleuh ka manehna pogo teh rumasa mamawa nyitar sia ka Cipancar sumawana deui bari jeung deuk ngaheroan memangnya sanajan aya oge perkara teh hate miharep tapi kudu make cara wajar ngaliwatan usikum ka bale nyungcung maneh ke mungkin kene Andi nya bener kulit peungeut sia mah kana kulit peungeut pas kulit padak meureunnya teu disangka nu disohorkeun jago tutugan teh hatena mah kecing beutik murih aku we deuleu Ani ongkos ita re ngababarek oge silaing ngabarahilna oge ku silaing karena bari ngarelet kalebah nyita sia anu keur umarurung bari nyarane kana taneuh kamari jelas beuteungna geus kempreng geus tagbe tangtu manehna teh geus ngajurung puguh we teu merapna ka Andi tapi kaleng lengan ngadenge ucapan karena anu sakitu da kasar garihana dan dada karasa asa bejat pengaruh ngabobulwakna pengaruh amarah anu geus teu bisa dikendalikeun deui geus puguh dedengan mah ngadadak ngongeng katorekan kata daun ceuli karasa panas asa disebit sajongjongan mah manehna molotot beri sinar panonna pidururung neuleuh karena alabatan neuleun najis mukholotoh anu matak merel kumaha Andi karena semu-semu nu ngaracunan kancing tetep sia bener-bener kudu dipodaran sia mah deuleu Andi sakilat ngabelasat nyamberkeun haur konengna satap paparah nama karena teh dek di sapirakeun bae di dinya sakali ieu mah Andi teh bener-bener geus teu bisa ngawasa amarahna anu ngajadikeun panarajangna teu beda tinu anu ngababitu tah napsan kitu alikat katohian teh euy karena ngahehe bari ngagentak melebat ka gigir memang kitu pisan kahayangna oge Andi teh supaya leungit pamilihna lantaran di henteu-henteu oge manehna teh geus ngarasa sampai rumah saean babasen Andi teh aya di salueureunna
bareng jeung eta anu genepan oge sungjang nyamput bebarengan bari masing-masing ngayukeun bedogna. Tapi andi sanajan manehna geus di kawasakeun nafsuna ari jejehan mah teu leungit-leungit teuing manehna masih boga kene hitungan sarta ijiran yang hareupan lawan anu lain detik jumlahna sarta anu tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh kudu benar-benaran jing awas sarta kudu boga duduga prayoga lantaran lamun teu kitu ulah-ulah dirina ngalamanan bobor karahayuan ku kituna ngakentak manehna ngaheatkeun haur konengna dina gerakan turih warjit sarta sakali ieu mah kacida cepetna tang 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 bedog-bedog lawana hiji oge teh anu luput tina sasarana haur koneng heap leungeun buntungna dina jurus wenang mayang lantaran sareret kebereung karena nyuruntul ti belah kenca trak leungeun karena pentrok jeung leungeun buntung gilek anjing ngeca bari badana ngareundeg sarta ngabarengan gerakan haur koneng terang haur koneng pentrok jeung bedog karena lantaran manehna ngarempot bari nakiskeun bedogna hea cerok karena kuak bari badana kebelaga tukang leungeun buntungna nu teu katiten nyawa-nyawa nyentok kana gadona siap andi malik kakatuh sajalan jeung gerakan haur koneng lantaran lawan-lawan anu genepan geus ting haliuk deui nyabetkeun bedog-bedogna tilu bedogna ngahiuk mapas angin teu bisa nembus awak anu ngekentak awangun gerakan jukut riut gerakan haur koneng dina kecepatan anu luar biasa rek nyamar ka belabah bawi kapal keur kitu karena nyereudeg deui tapi sakila tanpa suku katua andi geus dieusian ajian semu gunting dina jurus walang sungsang teu meungis deui ngahapak kana kakamplong karena karena ngosceak deui kebut bae badana ragrag maksudna mah kana teh dek terus diwejek dek dijieun prakedel sana rasku pokpol kalana tadi anu ting celotit kana ati panas perih teu beda tinu di kosepan ku hinis orokaya sareret kebereung bawi kapa jeung pajaga geus ting kolebat nyambarkeun bedog-bedogna sakilat ani ngagerakeun haur konengna memang ayeuna mah haur koneng teh bener-bener teu digunakeun pikeun nakis lantaran samakah sakali teu kadenge sorak benturan pakarang tapi memalana pikeun anu narajang lain deui hebatna bawi kapan nepi ka ngagedebut teu beda tinangka asak nu murag cangkengna mah pisan dihancak ku haur koneng pajagla ngakubrag nepi ka cungkal-cungkal lantaran gadona beunang didagur ku leungeun buntung sobot kitu aya anu sosoroh nyampeuk si Dorji kibadra dalimin katut Jang Husen nu harita harudang deui langsung kapataran narajang bareng jeung ting haliuk bedog-bedogna ani ngagedak awangun gerakan turi wajib anu sakali ieu mah dikombinasikeun jeung jurus enggang-enggang seperti tadi lain deui bedog-bedogna anu dihancak ku haur koneng tapi bada-badana oge bra-bru naramru bari pada ngegolok-golokkeun ngugetakeun getih corelat andi mulu Jang Husen anu keur ngoronang ngajauhan gerawakpungna dicengut sarta teu antah parah deungan jelebet bae ditampilingan bangun gemes nakar geus teu bisa dicatur deui kumaha kocak dengekna Jang Husen lantaran panempiling andi dina ajian semu gunting karasana panas anu lain di kieuna ret andi ka karna anu harita muniang hudang ret deui karna ka andi nah atuh ari pelanyeng teh tasikeun teh lumpat teu sirikna teh babaranting geus teu nulih deui ka nu sejen wontong kabul sia setan andi ngegolok sarta maksudna marek terus ngudag tapi ngadadak manehna ngagero lantaran kadenge sora sanajan teu tarik kadengena Kang Andi ngaraeundeg ret ke arah sora tetela nyita sia anu ngalempereh bangun nu pika haliwangeun lantaran loba ngaluarkeun getih tina tatuna itara Andi langsung malik sarta mulu nyitar sia lo teu loba mikir deui kek disangke dageyang dipayang anu maksudna dek dibawa ka uruan haji sobana tapi kakara oge sababaraha rengkah geus kadenge deui hiji sora nu ngagorok Kang Andi kadenge lilihna malah karasana ngageleser ngebulubus kana liang ceuli Kang Andi kadenge deui sora Andi gentak ngaret ari breh
cepet matak mangaduan di lain deui nyeblak namana si orangnya euis keur di gondeng ku Cep Dana bareng jeung Kisah Hudi serta Adria anu kakarang orang heap datang ke tempat galungan. Waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.